Saha? Apin. Naon sia teh? Anjing goblok naon teh sia. Hayo teh teleponan jadian henteu sia teh ah. Dikawin hantu teh teleponan nu ngapoe. Apa? Anjing. Sia mah nelpon teh mintaan duit we goblok. Anjing udah lanjut atuh goblok. Sia minta duit kakara ngaku lanceuk ka aing. Si anjing. Kok aing ngapain di aku lanjut? Hayang dipadideskeun teh beheung. Anjing ngeri. Ke heula aing keur gawe. Goblok anjing ngomongna sangar sia anjing. Jadi mah ya organ pisan anjing urang. Arjen sia bisa bahasa Inggris teh arjen goblok lain urgen anjing. Organ mah teh lagi tanggutan. Lain loba nu ngomong we cenah aduh ngonten mah ngeuna cenah gawana teh cicing-cicing awak mah cicing anjing pikiran aing tarik mikiran ulah poe sebulan kepotong Aing botak mikiran konten. Ke nah liang tai aya mau dibatikannya. ya atuh ari sia lamun liang teh lempeng goblok da si tai mau paparekolan mau bisa potong Lempeng terusnya. kan tadi sia teh goblok Ditanya teh goblok ya, Bro. kan tadi sia teh Si anjing kekati. Nya. poek si boleh keur eceh Ke hirup sia siga nu senang kitu euy kumaha carana hayang hirup senang keuy. yang hirup senang cobaan maneh hitut nalhur saeng pansarana senang Goblok anjing hirup teh. lain sampai betul Bae cenah ngompol aing ngompol deui ngompol deui anjing. Goblok lain serius we anjing. Ieu aing nanya. anjing Huntu naon anu koneng goblok. Teu gaseur gancang. Kela anjing tahu tuh sia si goblok pusong Anjing goblok untuk aing siapa ya ya anjing aing sebalem anjing goblok anjing ya. Ke aing tanya lokasi goblok. kela anjing serius Aing nanya kela anjing sebalem lamun hirup hayang panjang umur kudu kumaha? lamun hirup hayang panjang umur irungna kudu pesek anjing Nah ke sabab napasna iritnya. irit anjing Goblok anjing setan mau teh kamu ke huai anjing kurang molor aya nu komen sia naon deui atuh butak anjing cenah lamun maneh resep anu gede jeung nu panjang aya bogaan maneh sapanjang kumaha cenah ke sapanjang lalaki anu beuki momok aing goblok anjing keras ini ngomongnya si goblok ya hebat ngeri bos bos Pak Dedi, tas salah gabi ngaladog gue Pak Dedi, tinggal itu balik-balik. tah tukang ngusep we Pak Dedi kumaha tuh ke Pak Dedi Ini Senin enak balik Rebo anjing. dan ngusep teh ka bina-bina kitu bagong Hari ini kamu tidak akan aku kasih momok. anjing puas ya kumaha tah mun kitu kan Ah, tinggal Saya ini. udah di sisi jalan ke aya maneh pengikut Facebook nu sabar hiji Nu aing mah geus 15.000 le. anjay loba kitu euy Tapi le, tapi kunaon mah nya nu ngalek ngan tiluan geura le. oh berarti nu lain nama juri euy setan anjing goblok Saya teh ngelek-ngelek itu goblok jeung ngelek mah ya paling jempol baru. ke kadang bingung heuh ku bahasa Inggris Sia we nu bingung goblok da aing mah bisa bahasa Inggris sia mah belegu. mana sok ari hatina miss naon Mister perempuan, Aiko call teh panggilan bule. tah enak mun dihartikeun miss call naon Teu buka pulsa. Anjir. Bule, naon sia kenal ngoreh-ngoreh taneuh belegu. aing teh kenangan cacing ke euy tapi euy tadi teu bebeunangan ke euy Oh, berarti awak maneh bau le. emang cacing aya irungan atuh ke Teuing sih teu nyaho da urang ge can pernah ningali cacing ngorong. Bule. Aing teh sok rada teu ngarti lah heuh ke bahasa Inggris rada lieur anjing. emang bener ke cik aing nanya ari good naon artina Good teh bagus, goblok. ai tim Tim teh waktu. berarti artina good time teh
Biskuit coklat goblok. Habis waktu jadinya euy. Aing geuli goblok teh. Ule, Naon? bejana bapak maneh gering le. Heueuh ke euy, gering ke euy. Geus ka rumah sakit le. Ngos atuh, mana apa tuh? Pal naon le? Bapak orang teh kamari kan dirongsen. Kan bapak orang mah mudah teh kudu jeung lalap bae ke. Terus le kumaha le cenah? Pas dirongsen di jereboteungna apa tuh? Apa lain naon cenah le? Pala sia. Siga naon teh anjing. Siga kebon. Siga kebon. Bener siga kebon. Eta jantung meureun. Luput. Terus apa le? Lambungna pinu kudu latung le. Oh, mana apa tuh paru-paruna? Aspal yang untung. Tapi punya rokok bae. Goblok.